Dan utus pirang-pirang utusan iku satune kalakuan alam muqaddar tunutailam iku kang den kira-kirakeun wahyalan utawiyaan mukhaffafatun iku mukhaffafah minaz-zakil ali annahu tegese ku karna satuhune kalakuan iku lam yakun waranana ana rabbuka sabab pangeran sira mulikal quraiku kang ngarusak ing pirang-pirang kampung bizulmin kalawan zalimin saking qura ahluha la utawi ahline qura gafiluna iku kang lali kabeh lam yursal ilaihim rasulun tegese ora den utus ilaihim maring ahlu sapa rasulun utusan bayana lahum kang mertelakeun ya rasulahum kadue ahlu walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun Allah alam maradi walikullin lan ikut tetep kadue saban-saban suci minal amilaini saking kang ngamaror darajatun utawi sakeh darajat atawa walikullin lan ikut tetep kadue saban-saban kang suci saking kang amal kabeh minal amilin darajatun utawi sakeh darajat jazaa'un tegese wawal saking barang kang amal yakul min khairin wa syarrin saking kabecikan lan kaalaan wa marabbuka lan oranana sapa pagaran sira bighafilin iku tetep kalawan kang lali amayamaluna saking barang kang amal ya bilya'i wa ta'i kalawan nganggo iya macana ya'malun wa ta'i lan ta'malun wa rabbukal ghaniyyur rahmah iyasha'iyuhbukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha' kama ansha'akum min dhurriyyati qaumin akharin Allah alam bimaradi wa rabbuka lan utai pangeran sira Muhammad al-Ghani kang musugi an khalqihi saking makhluk rabb ibadatihim lan ibadah khalqi dzurrahmah iku kang anduweni welas iya lamun ngarsakeun ya rabb yudhibkum maka ngilangkeun ya rabb kum isra kabaya ahla makkah ahli makkah bilih laki kalawan dan rusak wa yastakhlif lan ngagantiakeun ya rabb mimma dikum saking sausana sira kabeh maya syawing barang kang ngarsakeun ya rabb minal khalqi saking makhluk kama ansakum kawa oleh ngadamel ya rabb kum isra kabeh min dzurriyyati qaumin akharin saking turunan kaum kang one kabeh alhabha ngilangkeun ya Allah atau rabha ing dzurriyyah walakinahu abqaakum tetapi ya rabbi kuna tepakeun ya rabbukum sira kabeh rahmatan lakum kana arah-arah welas lakum kadue sira kabeh
nyaritakeun tentang perkumpulan jin jeung manusia. Jaga di yaumul mahsyar ditanya, apakah teu perdah datang kitu utusan ka arajeun kabeh nu njaritakeun tentang pangeran nu mawa syariat hingga maneh teh geuning ngimankeunana lain ka Allah, teu bersyariat sesuai jeung aturan nu dibawa ku Rasul. Apa teu pernah datang kitu Rasul? Dijejeleh, diisin-isin, akhirna ngaku-ngaku oge. Cek jana syahidna ala anfusina wa gharrathumul hayatud dunya. Kami nyaksian aya Rasul nu datang ngan katipu ku glamurna dunia sehingga teu iman ka Allah, teu iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta di zaman Kangjeng, di zaman Kiwari tahun 2013 paraeh kafir jin manusia atau masyarakat jin jeung manusia merajalela deui kuari makin menjadi-jadi. Pakong kamari geus dibasmi secara lisan jaari aya mah terus bae ieu ngan terselubung kuari geus mulai ambalaya deui. Togel kan tuh aja siapa nusok masang lagi ambalaya deh baheula mawah we minuman geus ambalaya, zina ambalaya, geus puguh Yahudi Nasrani Buddha Konghucu jeung sajabana iman nu Islam nage milu maksiat kana neraka ke kapan di akhirat teh eta tetep ditanya, wahai manusia tahun sabaraha ieu maneh hirup datang ka Sinjarungkel ka jahanam kieu tahun sabaraha baheula hirup? 2013 kami hirup. Apakah Allah kiai nu nyampaikeun bahwa pangeran teh Allah, bahwa Kangjeng Nabi Muhammad teh Rasul Allah? Aya Allah nu nyampaikeun ulama ricing bah. Aya Allah nu nyampaikeun harita bahwa mabok haram, bahwa zina haram, korupsi haram. Aya Allah nu nyampaikeun tahun 2013. Ngabacot sia. Ayo jawab sia. Datang ka tulisan sia ieu, waduh. Mun ka kafir sia bangeranna tetep ka batu, ka kayu. Lamun ka mukmin anu maksiat ya sia tulisanna datang ka zina aya di sia, mabok aya di sia, maling aya di sia, kerit aya di sia. Aya Allah nu nyampaikeun baheula kiai, hah? Ngajablog sia. Tadi ngabacot kuring ngajablog. Aya saha? Oba ngan sok dibayar. Muludan. Nah bener sih ya? Bener di media ya ngomong dari lalagan ge. Saha? Lah nyawa ieu meureun malaikat ge tewak habek. Aduh Gusti Allah ragu. Tah penyampai teh engke teh ieu teh dipanggil. Aya we sia nu nyampaikeun harita? Aya. Saha? Kiai Junaid. Panggil ke Junaid. Junaid sia dikiaikeun baheula. Itu salah mah. Sia nyampaikeun naon baheula? Nyampaikeun pangeran teh Allah nu nyieun langit jeung bumi. Aju Rasul Kanjeng Nabi Muhammad. Sia nyampaikeun bener apa henteu? Ya bener cek ulama. Sia di golongan naon? Lo ngomong ka dinya cek kana.
penting menyampaikan baik, menyelam sambil minum air di hari tege. Sia emang di golongan non komeng. Iya bakal disidang. Paingan lemah iya teu daekeun narurut ka sia. Atuh siana iya dua akad. Iya dua akad teh teu beres sia. Hiji akad gadakwahkeun nu bener, hiji akad deui ka hayang sia malah gedean ka hayang sia. Nu matak jelema teu narurut. Geus ieu mah wayana rek diberjamaahkeun we. Is ulah kitu cek jana tuh. Berjamaahkeun di mana? Eta di sana. Sok macem-macem. Ieu mah buya cek jana. Abuya. Aduh, kewa Gusti. Teu bisa wajah urang kumaha ge Gusti. Allah lu agung. Tah ieu penyampai teh engke bakal dipanggil. Pernah nyampaikeun apa henteu bener apa henteu nyampaikeunana? Sia baheula pernah nyampaikeun bener apa henteu nyampaikeunana? Sia tah eta urang lamun dipanggil engke ya Allah, kuari hanya dibayar 1 juta 2 juta, aing engke urang dijejeleh. Iya bener kiaina. Bener sok dipanggil teh. Ayo kumaha? Sok nyanyi. Aduh, malah mah pernah mau gitar saja segala. Bener sih mau gitar. Mau ge leutik gimana anakna. Haram kan gede nu leutik mah henteu. Tolol. Pantaukeun apa kieu mau balik. Lain ngaharamkeun endahan bedi babawa gitar. Masyaallah, ipok teh leutik cenah ieu mah. Haram nu gede. Ieu kieu jadi kabalingar kieu. Geus kitulah. Terus. Sampai apa henteu syariat bobo ayeuna. Urang maca koran, geus aya berita agama, maca majalah, geus aya berita agama, nonton TV, geus aya berita agama, ngan sakadar berita-berita tapi geus aya belah. Urang ngadengekeun, wow, ti mimiti ti kelas RT datang ke kelas nasional, aya nu nyampaikeun ku. Tinggal hidayah asup jeung henteuna di antarana deui ikhlas jeung henteuna nyampaikeunana. Masyaallah. Ilah dilanjutkan. Zalika lam yakun rabbuka muhlikal qura bil wa ahluha ghafilun. Wallahu a'lamu bimaradi zalika isim isyara kana irsalir rusul tuh diutus da para rasul ka umat baik ka golongan jin baik ka golongan jin ataupun ka golongan manusia etaan karena sanyanya kalakuan teh kieu lam yakur rabbuka ya pangeran anjeun Muhammad muhlikal qura ngarusak perkampungan perkotaan negara-negara bizulmin ku zalim wa ahluha ghafilun bari ahlina eta kota eta kampung eta negara ghafiluna yani encan pernah kadatangan ku utusan teu pernah Allah ngarusak hiji kampung teu pernah Allah ngarusak hiji kota teu pernah Allah ngarusak hiji negara nu di kampung kota jeung negara eta can didatangan ku utusan teu pernah Allah zolim atuh kos kitu mah Allah mentak teu pernah Allah ngarusak secara zolim datang dirusak bae eta umat padahal can aya rasul anu nyampaikeun risalah teu pernah Allah mah teu pernah aya bae zaman Kangjeng Nabi Musa heula dakwah ketika Kangjeng Nabi Musa dibohongkeun kakarak disiksa umatna zaman Kangjeng Nabi Sulaiman kita nyampaikan risalah ketika umat tak percaya karak disiksa ketika Kangjeng Nabi Isa alaihissalam nyampaikan risalah jadi denge ke umat tak karak siksa datang ke umat Kangjeng Nabi urang sarua teu pernah di zaman jahiliyah ku Gusti Allah tadi siksa memeh turun Kangjeng Nabi mawa risalah nyampaikeun risalah nganasehatan umat teu pernah ketika Kangjeng Nabi geus diutus umat teu percaya kakarak disiksa datanglah ka kuari
pernah Allah menganiaya hiji kampung Yogyakarta mun encan aya jelema nu nyampikeun hati-hati ulah mabok ulah zina ulah korupsi. Teu pernah Allah teh ngarusak tsunami di Aceh. Lamun memang encan aya nu nyampikeun hati-hati ye ganja, hati-hati ye ekstasi. Ternyata di Aceh teh jelema hampir mengkonsumsi ganja jeung ekstasi. Disampaikanlah ku kiai sebagai pembawa risalah, sebagai penerus risalah di Kangjeng Nabi tadi denge ku orang Aceh teh siksa ku Gusti Allah mata Inggris Jakarta Inggris jasa Jakarta ku hari Inggris jasa segala rupaya di Jakarta ngan untung bae aya ahli-ahli Allah keneh anu hudang ti peuting aya lain ahli Allah mah hudang ti peuting ya loba kan eta kitu tadi gimana ahli Allah udang dipeting nunguatan lumantake urang lamun carita ahli Allah bingung urang mah kapan berpikiran teh ahli Allah teh nu make jubah make udeng-udeng sorbana ngambai ka handap tasbihna sagede purup eta bae nu dihayalkeun kurang ieu meureun wali teh lain kitu sosok wali mah sosok wali mah kumaha kawalianana jeung karakter masing-masingna sebabnya nama jang muatan negara. Muatan negara secara zahir dua hiji tangkal kayu nomor kedua gunung disebut sahnatul ard. Eta adalah pancer dunia bumi. Secara gaib ieu adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala jeung ulama salafus sholihin. Ulama-ulama sholihin eta pancer negara. Satungtung aya ulama sholihin, aya waliullah aman negara. Moal dirusak ku Gusti Allah. Asal geus diusik waliullah ulama-ulama sholihin geus diusik tunggu tanggal mainna. Ieu secara zahir dua, secara gaib dua. Nah, waliullah teh di mana tuh hayana? Mungkin di masjid, mungkin di gunung, mungkin di pasar, mungkin di mall, mungkin baik manehna di jalan, di handapeun jembatan, tergantungnya anak. Mantak ke sing hade tah di mall ge loba wali. Aya nu mantak eta urang Cikupa pasar Kemis loba ka mall ge deuk bagian wali. Ndek zikir di ditu di mall. Ulah sembarangan. Begitu datang ke mall aya ping-ping herang. Wali kehalangan ku ping-ping. Jauh sekian wali nu aya mah ping-ping Cina aja ieu mah. Mun herang kitu akur jeung di imah. Di imah mau bacedaan sial. Sia gunung ngayal kos kitu tuh blon-blon teh. Tah. Hese urang carita wali mah. Aju pertemuan para wali ge atuh kaget urang ge. Mungkin dipanggil ku wali teh di masjid. Mungkin kepanggih jeung wali teh dipanggil ku wali teh di gunung. Cak wali orang pertemuan yuk di gunung nyana ka gunung nu aya di lembur nu diangkat jadi wali urang kapanggih yuk aya nu diobrolkeun yuk di masjid mungkin di masjid cak wali dipanggil secara batinna yuk urang kapanggih di pos kereta api di ditu di mana di Beos cak nyana teh yuk urang kapanggihan di ditu bae mana di Mangga 2 urang di ditu bae di Keramat Tunggak yuk geus eueuh ku mah keramat tunggakna bersemi kembali aya deui dieuweuhkeun ge keramat tunggak nu eta hancur satu keramat tunggak yang itu bersemi ratusan keramat tunggak keur aya keramat tunggak Tanjung Priok mah di pasar Kemis eueuh keramat tunggak ketika keramat tunggak nu itu nyana ge berkeliaran celek di kawasan pasar Kemis atuh pan sia nu sok ngomen lagi. Mbak dari mana? Saya dari Brebes. Di mana tinggalnya? Ini lagi ngapain di sini? Ini saya lagi magang. Kira-kira berapa batu? Situ punyanya berapa? Ya, ada di sini 20.000. 20.000 mah rugi. Beli bedaknya juga 30.000. Itu kan dipakainya oleh berapa orang? Udah 25 dah. Kira mah bemo meureun. Masya Allah, aduh tawar segala rupa. Tah, malah geus pertemuan para wali mungkin di tengah-tengah pasar. Mentak kayak dongeng nanti gini. Hiji jelema bebeja
ka guruna yang kapanggih jasa jeung Kangjeng Nabi Khadir ulah sia mah can lepol henteu mah kula mah hayang bae tah tuh wiridan bae heula tah eta ieu mah nu berangkat ka Allah yang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir ngomong deui hayang jasa kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir kula mah sia mah teu kudu jeung Nabi Khidir jeung si Khidir tuh ya tukang lauk tuh henteu eta onam lah sok itu mah hayang jeung Kangjeng kusabab keukeuh geus atuh sia lamun keukeuh teuing nya sia ka pasar ke numpang pandeurina balik di pasar eta Kangjeng Nabi Khidir geus eta sasalamanan ku sia penta doana alhamdulillah bungah jangan pan baheula mah pasar teh ngajugu modal Cikupa isuk-isuk datang ka sore asar geus magrib atuh jelema baheula mah sepatan gitu kene pasar Kemis gitu kene sok jana ka pasar mulai geus didilian sosok mana ya Kangjeng Nabi Khadir teh ieu numpang pandeurina ieu Kangjeng Nabi Khadir mulai asar balik jelema nah teres ya ini biasana jam 5 beak kabeh jelema di pasar teh di kejadian mantap jasa ieu cek teh ieu sararepi nu balanya geus tinggal pelayan atau kaum toko-tokona mulai geus tararutup bluk mana ya Kangjeng Nabi Khadir nyana memperhatikan baik pan baheula mah pasar seperti ke pasar Kemis gitu kan kadeuleu ku urang Cikupa kadeuleu patan geus baralik kabeh tinggal saurang deui cek cenah aja Kangjeng Nabi Khadir mah saurang deui cek deui mah cek lu sing engko nya Nabi Khidir engko bener bae sing engko pandeurina biasa we gaya sing engko teh kos gitu blak nutupan eta toko langsung kadeuna kunyana atuh sing engko ieu tapi da sing engko liwat atuh ku teu disasalaman teu ditanya nya Khadir kos kitu ya eta cenah terakhir teh bebeja ka guruna kumaha cak guruna geus kapanggih teu teu atuh pokok sia eta aya we nu terakhir aya mah aya aja kurang teu disasalaman engko sincek kira teh eta Kangjeng Nabi Khidir nyocok lain manja eta geus anu terakhir eta tangarupa singko eta Kangjeng Nabi Khidir Masya Allah ya terus emang geus melam cak aing can level sia mah lamun geus level mah nyambung kulantaran can level atuh moal nyambung sakitu geus amprok jeung amprok tasia jeung Kangjeng Nabi Khidir ku sia di lain-lain atuh bongana cek jana singko rupana atuh eta kos kitu entak ke sing ke kapanggih singko sing hade karesek yang tidak beda kok Syekh Nawawi keur magahan ngaji jeung santri teh pan pohara jasa Syekh Nawawi keur majeunna nyurahkeun jol bae tamu Waalaikumsalam beuh ditangkep ku Imam Nawawi Syekh Nawawi Banten ditangkep di galemohan ngan teu sujud doang Masya Allah dihormat luar biasa santrina puperingi kena naonan sebab naon budug sawak-awak budug nyalehoan kadeleunna ceulina matana cilehan rudi dan lu tinggal santrina jari-jari geus beres ngobrol jeung Syekh Nawawi pulanglah eta tamu teh cek Syekh Nawawi Aisyah budak lain sasalaman nu tadi teh Kangjeng Nabi Khidir ya Allah cak santri atuh lain di beja atuh sia atuh aing geus kadeuleu ku sia kos kitu mah nya itu aing teh teu naon kitu karana teu kaburu ngabejaan atuh geuleuh bae ti gaing cek Kang Syekh Nawawi teh budug ceukina teh tak besing ge kapanggih jeung nu budug gegeran teh wah galemohan cek nu budug nanaonan pubai teh cager-cager orang asli budug saja Kangjeng Nabi di lain level mah tetep bae teu merean nah iyalah para wali Allah nu nyampaikeun lanjutkeun risalah selalu aya Jakarta aya Bandung aya Tangerang aya Serang aya Pandeglang aya ketika dituturkeun aman ketika teu dituturkeun awas deleukeun Allah murkana deuleu tsunami Allah murkana deuleu Yogyakarta Allah murkana deuleu Sukabumi Allah murkana deuleu tu Ciamis Pangandaran dan
sekitar-sekitarna eta teh ku geus buang kawarah jasa siksa teu pernah Allah ngarusak hiji kampung, ngarusak hiji kota, hiji daerah, termasuk negara rusak ku Gusti Allah. Teu pernah memeh Allah ngutus rasul baheula rasul kadina nu ngalanjutkeun para wali Allah. Mantak man azalli waliyan faqad azantuhu bil harab. Cek Kangjeng Nabi awas eta hadis kursi di Gusti Allah sahaja lemah nu menganiaya wali aing teu kudu wali engke aing langsung nu tandang cak Allah ngarusak ka jelema eta. Mantak kaya jelema ngahina ka kiai ternyata kiai eta ahli Allah lenyap ilmuna harita kan. Nu tadina geus ngeunah ibadah lantaran nyanangan niaya ka kiai ahli Allah leungit geunahna. Nu tadina nyanan nikmat magahan ngaji guari geus kanikmatan bahkan enggeusaan magahan ngajina. Nu tadina mah biasa sehat gering nyana ku Gusti Allah dibere gering. Nang Allah lain nang wali man adzali waliyan saja leban nu ngarusak wali aing. Ngahina wali aing, nganyerikeun wali aing. Faqad azantuhu bil harab aing nu ngarusakna. Teu puguh teu karo gering ka dokter geus tapi teu cager-cager. Kadukun mah kadukun teh cager-cager bahkan asal aya bae anu nambahan milu gering nu nambahanan. Ieu bagus sing hade wali Allah memang kumanyana nama biasa bae ka Allah anu langsung sebab sia ngarusak wali aing eta keur cari perorangan lamun loba jasa anu nganiayana langsung rusak kampung eta. Masya Allah mentek teu pernah tah Allah mah nganiaya ngarusak wa ahluha ghafil zalimatul lamun kitu mah teu puguh teu karu dirusak bae teu puguh teu karu engke lamun di akhirat Gusti abdi kunaon dirusak apa geus perdahayan can utusan jatuh perdaya utusan kiai sugan kiai kiai sugan tu boro-boro kiai anu wali pangkatan nu solihan atuh kiai ke Golkar keneh teh ieu masa-masa kali tak pancak Allah pancak masyarakat teh engke ka ditu atuh zalim Gusti Allah abdi mah embung dikanarakakeun janten pernah aya anu mere beja heula sugan atuh haram togel teh sugan haram pakong teh sugan haram minuman ja eueuh abdi mah teu pernah ngadenge bae ja teu pernah ngutus pada teh hese kos kitu batak diutus heula tek wae ge Raja Harun Ar-Rasyid mah zaman Abu Nawas jeung bapana teh digawe di raja. Cak raja teh aing malah coba hayangnya we make pakaian masyarakat. Itu sok pagulu-gulu mah di masjid aya naon cekna teh. Jadi raja kuari nyarupa masyarakat. Milu ngaji. Oh, pangajian cekna teh. Tanya jawab jeung kiai. Raja anu naon kitu ngaranna kitu nyelundup nyana teh teu kanyahoan raja dihareup ku tanya jawab nanya kiai ulah abdi rek nanya silakan kunaonnya cenah cak kiai eta di jero kuburan teh kafir-kafir jeung jelema nu maksiat teh kapan disiksa bener kan bener tapi anehna eta kafir teh saenggeusna dikubur haju digali di sisina didengekeun pancena disiksa tapi teu kadenge siksaanana sugan eueuhan atawa genjreng-genjrengan pan kiai ngomong bakalna disiksa bakal jeritana luar biasa sugan ngadenge jeritan saeutik teu tah eta kudu ngabuktikeunana kumaha. Waduh, ceki wah pertanyaan lain sembarangan. Oh, kiai atuh mal pati-pati jadi kiai jangan. Mun teu boga kalapa tuh. Oh kieu. Bapak pertanyaan bagus sekali. Tah eta teh eta mah ulah aneh sebab paeh mah leuwih ti ngimpi bae jelema nu ngimpi. Ente bapak cicing di deket nu ngimpi
eta jelema keur diudag-udag orai loba oraina nyana jejeritan di dinya bapak di sisi apa bapaknya oh tante nyana keur diudag-udag orai oh jangan teh tuh kobo eta pae ngimpi bae teh kajahoan bener oge cek dia hebat tah terus ngaji deui nyaritakeun pang indah-indahnya jeung pang bagus-bagusna jelema nu asup ka sorga di sorga bakal aya mahkota eta teh dunia jeung geusna dibandingkeun jeung mahkota masih keneh muliaan agungan mahalan mahkota ambo cak raja pohara amat ngan haju eureunna ngajina teu kaburu nanya balik raja ka ieu aing boga kiai Abu Nawas. Abu Nawas panggil ka dia. Panggil. Aya naon tuan raja? Cenah cek kiai bahwa di sorga eta aya mahkota jelema anu diasupkeun ka sorga bakal dibere mahkota. Benar eta? Benar. Ngadenge di mana eta tuan raja? Ulah loba mah ulanan sia. Aing rek nanya ye. Eta mahkotana cek kiai cenah mun dibandingkeun jeung dunia katut eusina masih kene mahalan mahkota eta benar nah dibere tugas ku Arisya Abu Nawas pangnyokotkeun aing hiji bisa teu sia tuh bisa nu teu bisa Abu Nawas bisa kalem bae Abu Nawas sapira nyokot mahkota mahkotana eta atuh tenang bas bisa siap bisa tulis bisa deh lu tulis Abu Nawas segala tuh bisa Abu Nawas tenang bae geus satu geus dia sokot nyokot keluar Abu Nawas sugan neangan atuh teu Abu Nawas balik we ka ieu ngopi we jeung pamajikanna cak pamajikan aya naon tadi raja eta kita nyokot mahkota di sorga jo atuh bisa masalah tuh kayak manggil deui nya nah koso masalah Abu Nawas tenang we Masya Allah ngobrol jeung pamajikan atuh geus we masalah we sok dipanggil deui Abu Nawas ngadap mana mahkota waduh perjalanan anak kene jadi perjalanannya sulit kakak datang ke pertengahan ke can datang atuh tenang we si Abu Nawas penting mah ieu bae heula kayak ayam mahkota bayar ku aing bayaranna kan leuwih mahal tibatan eta mahkota mah ceuk kerajaan aing jeung kabeh ka kawasan pikeun kasihan penting itu mahkota aya di atas segel tuh teh make materai Abu Nawas geus kira-kira cokot bae tuh balik deui Abu Nawas ka ieu ngopi deui jeung cak majikan aya naon atuh nanyakeun mahkota sorga teh tadi cokot aja ku masih siap siap di mana tuh gelelen cokot lalu bisa aja Abu Nawas teh tadeui cak ngaran aja padli siapun atuh siap bae sapira raja ieu ayo teh ge tung-tungna kumaha lah masalah kos kitu ieu panggil kadua kali panggil kitu kene katilu kali Abu Nawas ulah main-main ieu raja sia ai sanggup ai teu sanggup henteu atuh sia lamun sia sanggup kudu ngabuktikeun lamun teu sanggup disel sia bae ulah main sel bae kuari mah kieu tuan raja kecil nyokot mahkota teh kecil cuman abdi tuduhkeun heula lawang sorgana sebab mahkota aya di sorga lawangna panguduhkeun pantuan raja mah atuh nyaho ka lawangna geus atuh ai geus nyaho mah tah lawangna kula nu nyokotna aya jin aya orai aya masato di ditu di nu sorga tanggung jawab kula nu penting lawangna heula sia nanaonan ya tuan raja deui leuwih nanaonan ceuk nu bener sia tuan raja Mudawas sanggup apa ente kieu tuan raja sakabeh perkara aya lawang mun lawangna moal bisa urang ka dunya aya lawangna
bobogan mah eta lawang urang ka dunia sia sok macem-macem aja lamun lawang emak urang moal bisa keluar banyak orang jadi pepet malah bener oke sih aja cek raja teh ja pinter sih. Lawang kedua memasuki alam barzah moal bisa urang asup ke alam barzah lamun teu melalui lawangna pae tuan raja kajenting sok gede raja hayang ke alam barzah kudu melalui lawang pae. Nah nomor katilu hayang mahkota di surga eta ge kudu aya lawangna ngaranna lawang akhirat geus kudu melalui lawang barzah tas lawang barzah karena ke lawang akhirat ku ari mah deuk nanya bae deuk ulah heula apa raja heula sia sok macem-macem cek ulah mah mun raja hayang geus bae tuan raja paeh teu heula ieu kerajaan jang kula sia goblok ka aing teh hebat jasa teh jahe guys ya budawas itu kabeh gaya lawangan sapira urang maka karak melewati hiji lawang mah atuh mana geus eueuh ku hari cek tah jadi kabeh aya lawangan geus tuan raja ku jenting jadi raja moal bisa waka nyokot mahkota lamun teu melewati lawang maut sanggeusna lawang maut lawang akhirat ke geus didinya kakarak teu kudu dicokoteun ku kula tuan raja nyokot sorangan ge lamun tuan raja henteu ngaguling di jembatan Shiratal Mustaqim sia ka aing atuh asal teh jujur bae geus gagulimpang teh eta Abu Nawas Poharajas eta nyampeikeun ngaranna di kerajaan aya tukang nyampaikan penasehat ka raja nu mantak di urang ge aya penasehat presiden aya penasehat gubernur aya penasehat bupati aya penasehat aya kabeh aya penasehatna tah nu mantak ieu lamun gubernur korupsi eta penasehatna nganasehatan henteu sih lamun presiden kabeneran ku ari misalna korupsi misal jangan serada mengarah setik-setik misal eta penasehat nganasehatan apa henteu sih tah padahal penasehat di kerajaan teh di presiden di urang teh kan aya 5 penasehatna penasehatna teh aya 5 eta teh lain lalagaan Masya Allah eta mampuheun henteu nganasehat cara Abu Nawas nganasehatan raja bisa bae mahkota mah tuh tuduhkeun lawangna bae cakna teh pan hebat eta walikullin darajatum mimma amilu wallahu a'lamu bimuradih walikullin tetep kasaban-saban sahih dina jenjang manusia anu ngamalkeun kana aturan-aturanna darajatum mimma amilu aya darajat-darajat aya tahapan-tahapan pangkat-pangkat sebagai jazaun babales bima amilu tina amal-amal kuno kunyana dilaksanakeun min khairin lamun memang manehanana ieu amalna amal bagus boga darajat engke di sorgana lamun manehanana ngamalkeun min sarin kagorengan engke nyana boga darokat tahapan-tahapanana di neraka. Jadi KBG jinjeng manusia teh pada ngabogaan darajat ieu keur carita di akhirat di dunia ge sami bae darajat-darajat manusia darajat-darajat jin eta teh timbul tina mimma amilu pagawean manehanana keneh sorangan pagaweanana 10% darajatna 10% pagaweanana 50% derajat 50% pagaweanana 70% derajatna bakal aya 7% pagaweanana 100% derajatna ge bakal 100% tergantung pagaweanana nu mantak darajatum mimma amilu eta keur carita kahadean keur kagorengan ge bakal dibere darokat engke manehanana boh di dunia keneh darokat eta hartina ngalelep artina darokat teh eta penggunaan
hinana kehandap sabara derajat tergantung pagaweanana. Pagawean kahinaanana 10%, darokatna 10%, pagaweanna 50%, darokat 50%, pagaweanna 100%, kafir aya dinyana, mabok aya dinyana, judi aya dinyana, tek-tek bengek berbagai permaksiatan kabair jeung sogair aya dinyana, darokatna 100%. Tergantung pagaweanana. Iyalah darajatum mimma amilu. Kade wa ma rabbuka bighafilin amma ya malu teu aya Pangeran Anjeun Muhammad sampikeun ka gopir tina naon nu dilaksanakeun ku hamba ku manusia ku jin jeung manusia tara ditoler-toler ku Gusti Allah. Emangna di dunia gitu, di dunia mah aya nu geus itu digawe 15 tahun dibayar 4 bulan ngaranna eta kan noler-noler. Tuntutan hak waria coba ayo ka ditu boro-boronya na endek nyumponan hak buruh tubuh pamarentahna ge keur kredit sarua bae ieu bajeng jelema anu endek ka dokterna keur diimpus kuari buruh dararatang kabeh ka ditu demo tuntutanana hak lantaran kami teu puguh ieu teu dikerjakan kami teh atau dikerjakan tapi teu puguh atawa ieu teh buruhna teu jelas dan lain sebagainya tuntutanana puguh dokterna ge keur gering mal bisa tah eta mah kan kos sekarang itu Allah mah wa ma rabbuka bighafilin amma ya malu naon nu kurang dipigawe kontak ku Allah langsung dibalas di dunia dengan derajat manusia mun khair mun bagus. Urang ibadah ka Gusti Allah boga ikhlas teh 10% derajat manusiana derajat kabagusanna 10% naik kuari boga 20% naik derajatna 20% naik deui 50% naik derajat 50% naik deui ka ditu sampai jadi waliun min auliyaillah 100%. Di wali gengke aya wali abdal aya wali nukoba aya nujaba aya uropa aya asoib aya muhtar aya imamani aya kutub tergantung kumaha tingkatan keyakinan dirina ikhlas ka Gusti Allah makin ikhlas tambah derajat makin ikhlas tambah derajat aya anu geus tahapanana 50% melempem teh kahandap tergantung kumaha pagaweanana. Wari mimiti ngaji geus bisa alfiyah johar maknun mantek kabeh geus ngaji Fathul Muin oh di sisi lagi geus dijangjangan Fathul Muin teh datang kacoretan leuwih gede tibatan aslina jamul Jawa media haji eta teh ngaji zahir doang nu kos kitu mah dipetakeun ku ari pasaran alfiyah mayar saurang sampah ngaji johar maknun ku ari bayar sampah berarti ngaji jamul Jawa mah bayar sampah sebab naon diojol-ojol jeung dunia sampah tah kos kitu mah tahapan ikhlas nauhna naon semet sakitu berarti geus gajina teh semet nu di deuleu teh dunia derajat ngan sakikituna bae tapi kuari diikhlaskeun tanpa hayang imbalan ai mere mah ditarima ngan tanpa imbalan pan urang teh kieu ye ikhlas mah kieu ye ikhlas pan bagian mah dunia mah geus maksum contoh ngariung urang teh ngariung mulu dan misalna panitia geus mempersiapkeun jang mubalik teh 1 juta 2 juta 3 juta terserah panitia kan geus aya tulisanna di Lauhil Mahfuz bagian Kiai Junaid teh 2 juta tinggal Kiai Junaidna nu deuk berangkat ka muludanana teh deuk ceramah deuk menyampaikan ikhlas apa henteu bagian mah di ditu moal coplok geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz tinggal Kiai Junaidna lamun berangkat mah tujuanana hayang amplot eueuh ikhlasan berangkat mah ikhlas ieu mah jaieuna mah moal leungit bakal datang bae geus dibagi di Lauhil Mahfuz tinggal berangkat mah ikhlas apa henteu semata-mata deuk ngagungkeun ka Kanjeng Nabi moal leungit mah 2 juta mah geus aya tulisanana di ditu moal leungit dihayang-hayang nya teh 5 juta tulisanana 2 juta bae 2 juta baik sanajan nyana diri itu langsung ngomong ke panitia oh naik pesawat mah sajam karena ieu mun ke Kalimantan mau bayaranna mahal pesawat anu ka Singapura mah mahal ieu ge atuh diakurkeun jeung pesawat bae tuh kira-kira bangsa 3 juta 4 juta mah diomong-omong gitu tulisanana 500 mah 500 bae 500 moal goyang tambah tulisan ti Lauhil Mahfuz tergantung urangna
hayang apa henteu eta lah hijab tah ngaleungitkeun eta lah nu hese ndek datang ka ikhlas teh capek anu luar biasa lamun teh diarahan ku urang atuh terus bae ojol-ojolan bae nyaritakeun ilmu ojol jeung duit nyaritakeun ilmu ojol jeung agung nyaritakeun ilmu ojol jeung mulia datang ka pae kitu bae rugi lamun henteu dioberan ieu batin urang teh atuh terus bae kos kitu bae tatapan jelema teh datang ka dinya bae geus ieu mah bisa orang ngaji kos kitu mah tah ngaji sampah mulai aing dek ngaji anu bebeneranana di atas syariat ngaji alfiyah jabuatan wali ditendenan ikhlas ngaji Johar Makbun karangan Syekh Abdurrahman Akhdari Jawali teh urang ikhlaskeun nurutan nu ngarangna urang ngaji Fathul Muin teh karangan Imam Zainuddin Malebari ahli Allah ikhlas urang turutan nu ngarangna urang ikhlaskeun di luhur syariat di jerona aya ikhlasan menuju hakikat sabaraha persen urang ikhlasna derajatna di dinya bakal 10% boga ikhlas 10% derajat 20% boga ikhlas 20% derajat 70% dat walikullin darajatum mimma amilu aya anu geus tentrem ngaji jeung santri ngaji jamiahan boh kabeh beda sejuk jeung kiai eta mah barang aya pilkada jana rada goyang saeutik santri geus lain deui kiai urang kuari jadi kieu kiai urang jadi kieu masyarakat ge kitu keneh mambus ngomongna eta keneh nyanana jelemana eta keneh tapi kok kaambeuna lain deui mobilna salah bensin baheula mah bensinna wah bensin murni teh tapi kuari campur benang meuli nah di sisi jalan campur oli naon gara merekna 2 tak di bensinan 2 tak nu di sisi jalan ge bau amat sih eta hasupna sial ta mobil bau lek aing mah komo nu reuneuh mah langsung olap di dinya teu ngambeul eta ge mengolap jangan mah tah mobil bensinna salah ieu ge si kiai menang ti bupati menang ti partai goyang kuari derajatna tuh tadina 50% aya kesejukan jeung aya ketenangan bahasana jeung ilmuna mutiara nu kaluarna kuari mah rada lain deui teu ngeunaheun kok teu ngeunaheun kadengena mulai coplok derajatna turun walikullin darajatum mimma amilu bogan amiluna salah amalna salah perbaiki deh supaya rapi supaya mantep supaya mulus derajat indallah keur carita kahadean derajatna engke makin bagus makin seungit makin bagus makin seungit goreng makin kahandap ngalelep darokat wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun Allah moal noler pagawean urang tetep bae jin jeung manusia moal gopil Allah makan anu dipigawe ku urang sesuai jeung kaikhlasanan Masya Allah nu entek hese urusan ikhlasna doa babari diomongkeun tapi hese namun teu diwarah ku urang atuh hese bae tailah endek ka Allah cek Tuan Syekh Abdul Qadir teh mah ieu teh engke bakalna teh loba pasar di dunia teh bakal jadi pasar kayak dihalain hadis cek Kangjeng Nabi ku Tuan Syekh Abdul Qadir dicaritakeun loba pasar engke banusa teh asup ka pasar teh macem-macem mimiti timbul pasar timbul mall engke mah bakal jadi pasar kabeh global dunia jadi pasar kabeh teu kahartipan ku urang jadi pasar kabeh ternyata horenganan di sisi imah jeung warung encan jadi pasar kabeh tage begitu aya televisi televisi teh eta teh kitu nyaritakeun masarkeun iklan eta pasar ngaranna unggal imah geus aya dipasarkan melalui iklan eta teh masarkeun kerja di pasar teh imah urang teh kuari meuli HP tak bae jadi pasar imah urang keur ngising ge transaksi berapa emang barangnya udah ada ya udah ya terus ya udah langsung teu nyahoeun keur ngising nya keur transaksi jadi pasar di luhur kasur nya terus bae di meja di dapur keur dahar imah urang jadi pasar. Lamun geus pasar kos kitu teh saha jelema nu endek ka Allah berarti henteu mentolerir tentang pasar. Keluar tina karamean pasar sebab urang mandek ka Allah
hubungan jeung manusia putuskeun nu mantap jelema di akhir zaman kuari endeu ka Allah teu boga TV jeung teu boga HP eta geus hebat jasa kuari teangan kiai nu teu boga TV oh aya teh lembur teu boga TV nya mah coba bere bareng dibere teh narima kamari teu boga teu kebeuli lain nu kos kitu ieu geus teu heset ndeundeuk ka Allah teh heset derajat teh datang ka dinya bae datang ka HP derajat manusia amiluna datang ka dinya datang ka TV amiluna datang ka dinya tapi lamun ditasblangkeun aing mah deuk ka Allah batur butuh ka aing deuk ngaji ku aing di pagahan aing makanya embung aing mah kudu hubungan segala partai jeung organisasi jeung pemerintah mah sebab lain urusan Quran tah mah aing bae ngan tetep aing mah ngadoakeun bae sebab ieu negara aing negara urang aing mah deuk ka Allah bae geus bae sigeg nya nama bener-bener tungkul kana paculeun cak urang Karawang teh ih teu nguwut kayungan teu gedag ka angin hiji bae Allah delekeun ke bakal sengit likulin darajatum mimma amilu ngan tadi teh apaan geus tadi ke tadi 7 juta bagi 2 nutul bagi 2 tinggal beak geus kabeh ieu nu deuk ka Allah nu mana kuat jol ieu kiai boga showroom anu ieu gonta-ganti bae ka showroom sarua bae nu ieu kiai teh kamari langit biru milu ngagaruling di langit biru datang ka kuari eta teh duit masyarakat ge can ka kembalikeun ke eta kiai nanaon atuh can deuk ka Allah ka langit biru is ka Allah ge lewat langit biru blon teh kiai ai teu beunang aya nanaon haju bae milu walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya wa rabbukal ghaniyyu pangeran anjeun Muhammad anu kaya nu sugih teu butuheun ka makhluk teu butuheun ka ibadah kulantaran teu butuheun Gusti Allah mah waktu dirusak bae aing teu butuh ka sia teu butuh ka ibadah sia sia ibadah jajang sia waktu ku aing lejapkeun kumaha aing bae besi aing pajar butuh ka sia tsunamikeun ku aing sia besi aing pajar butuh ka ibadah sia modalan sia ku aing Allah butuheun mah ka urang Allah butuheun mah ka ibadah urang dimumule nu dimumule ku Gusti Allah teu butuh aing ka sia goni Allah besi pajar butuh dan rusak ku aing sia besi pajar butuh disunamikeun ku aing gempakeun ku aing sia dianginkeun ku aing ditornadokeun sia ku aing beak teu butuh aing mah eta mah ibadah jang sia aing mah nyieun bae Dzurrahmah cuman Gusti Allah anu sugih teh maha welas asih teu kitu bae geuningan henteu padu abong-abong nu Allah teh rusak bae sia ulah naon teu kitu teu adil tuh bos kitu mah zalim ngaranna teu kitu Dzurrahmah Gusti Allah mah heula ke ieu jelema geus loba jasa nu maen teu geugeuran ku Allah dibalikeun urang mah boga anak teu nurut sapoe 2 poe 3 poe geus jadi jinggih bae ceuleuh dikulub sia ku aing keur mah lain anak aing sia anak tere dikulub sia ku aing dikulub urang geus kitu bae Pak aing Gusti Allah mah henteu ke mabok loba zina loba togel loba ngutus heula kiai supaya datang ka dinya kiai dulur-dulur sadaya si hade hirup teh aya kelanjutanana di dieu sok aya nu mararain aya aya mun menang bagi 2 jeung kurangnya sak masyarakat ieu kiai urang ye ye akur ye kiai akur ye dulur di dieu kan aya nu sok ngakon ngomean kotokan sok adu kotok tah eta kotok nu elehna jang kula mah nu elehna bae jang naon tuh kiai dipencit bae kula mah lumayan bae tah eta kiai nu kos kitu akur ye sakiana ye aya liwat tuh main gaple menang sia sit aing segala sit sarat itu beres sih utusan Allah ya kos kiai ya kudu dirantai mu utusan Allah ngutus deui sugani mereda kuat ya utusan teh nyarita ke tah lamun engke nya nangis aya nu ngadenge hiji dua terjadi disiksa
lamun ke diutus coba ku ieu sakali diutus deui tetep bae masih kene kos kitu kene we. Nah cek Allah kakak ieu mah kudu diajurkeun ieu. Tah jadi henteu gampang kitu bae tetep bae Allah teh maha sugih tapi maha deudeuh jeung nya. Ya Allah. Atupan ieu nu ngaji ge nu ka dieu sesa kabeh. Sesa nu baheula jadi pejabat ku Kalimantan jakeun ngajabat nama pagon nya ge korupsi sarua. Anu kamari ieu dagang di Tanjung Priuk, dagang emang balaleunna henteu. Sesa ngan ku deudeuhna Allah kamari keur korupsi, keur ngajabat, kamari keur dagang teu beres, kamari keur ngajawara, tukang bobok, tukang tarok, ku deudeuhna Allah henteu dikukumahakeun, kuari nyana ngadengkeun pangajian eta lain rahmat Allah sih naon. Aju ngalengis di jero hatena ih jaheu nya beuh aing lamun teu kena rahmat Allah mah tuh cak aing ge deres da sia. Beuh aing kuari mah bisa ngadengkeun pangajian. Tanya ku pamajikan atas di mana kah? Atas ngaji di Cilongok. Alhamdulillahirabbil alamin. Pas azan hes. Udang-udang asar kak. Tadi lain ngaji, balik ngaji dahar aja hes yak janat teh. Lain salat, encan waka salat ieu mah karak ngaji doang. Rahmat Allah karak datang ka ngaji doang. Antep gede heula kage ku galedeg. Rahmat Allah lah kakarak datang ka ngadengkeun ngaji bae geus uyuhan tah geus sakitu ge geus uyuhan. Geus uyuhan aya jelema sugih teu daekeun ngaji, teu daekeun naon. Eta kan siksaeun Allah, ngaji teu daek, zakat teu daek. Oh, abrut-abrutan bae di mana hotel di dinya aya nyana, di mana kesenangan di dinya aya nyana. Kuari kakolotnakeun ngaji aing, mulai ngaji. Kamari lamun teu aya rahmat Allah ketika nyana tengah zakat, ketika nyana aya di hotel, ketika nyana keur aya di tempat naik klub dan lain sebagainya. Meureun mun lain rahmat Allah geus bae di dinya siksa. Da Allah mah babari ku galedegkeun habek. Kaluar ti naik klub jeger tuh HDG. Urang mah kos kitu bae pan HDG. Allah mah pan teu kitu iske heula. Tenang bae heula nah. Kalem ke besi pada zalim Gusti Allah teh. Ngadenge nyana aya pengajian ngaji ngaji sekali dua kali tiga kali cak pemajikan bang ngaji iya nyeritain apa itu zakat udah ngejakatnya baru ngedenger doang gitu ngejakat mah nanti aja dah rahmatna kakarak datang ka ngaji doang encan ngazakat encan ke tungguan ke tahun hari kos Kangjeng Nabi dakwah Kangjeng Nabi teh dakwah pan kos gitu. Wah, lain nurut endahan ka Kangjeng Nabi ngahantem. Endahan ka Kangjeng Nabi heuh aya. Sayyidina Umar pan geus kakerot bae kukula bae daniar seuleut. Dani. Artina dani teh geus serahkeun ka kula teh mah kos kitu leutik cek Sayyidina Umar teh. Man leutik bae. Aya sih kumaha. Nyana teu iman. Sugan bae nyana boga pemajikan haju anakan. Nyana teu iman sugan anak. Jauh jasa pada pikiran lamun ente nu jadi nabi na beres kan gantung kabeh geus itu lain nabi kos itu Firaun. Jauh jasa akhlak masya Allah urang mah puguh ka anak geus dikempit bae sialah sia anak aing teu nurut ka aing dipeujit sia ku aing urang mah deuk kitu bae lalaunan atuh bisa-bisa ngadawahan anak ceng waduh ya ceng umur sabaraha tuh ya tanya ku saing anakna bae kan marahan sia tuh ceng nanya deh pogo ngalahirkeun anak geus saha wah ya budak lain kudu leuleus berarti cek ieu naon ieu golok karantina dia cek kebo kuari mah deuk pake mencit anak ya gelut heula cek deres lamun kula nu eleh anak lamun bapak nu eleh heuh oge nya urang geus sajo kitu bae lalaunan kakarak saminggu tedek gaji tedek sekolah orang geus puyeng geus ka dukun geus ka mana suntik mati bae kitu budak orang geus puyeng kakarak ge heula tenang lalauna ajak heula silaturahmi atuh ka kiai ajak heula ku urang ka pangajian ceng ngaji bae ngaji naon henteu aceng mata cekelan duit tah 20 juta beakeun di pengajian tah
50.000 bae nu dibeakeun nama anu 29 kan ku abah dicekelan tapi nu Aceh nya leutik amat bah ayo bae geus 20 juta disadiakeun sasebeuna 20.000 sial tah abah sakira siapa mah ngaji bae geus abah maka majelis siapa geus didinya bae taloba dahareun nya tah jadi dicombo ku urang so geus luar kabeh anakna neangan abah ka mana horenganan nundutan abah siapa bebeja ngaji ngor dicarekan we ku anak teh Allah mah Rabbukal Ghani pangeran anjeun Muhammad maha kaya teu butuh ka makhluk teu butuh ka ibadah makhluk jang urang tah mah urang ibadah jang urang ikhlas jang urang dibalikeun jang urang mah teu butuh ngan zur rahmat Gusti Allah maha dedeh maha nya nu mantap iya sa yuzibku mun Allah ngarsakeun lekapkeun ku Gusti Allah ya ahla Makkah ahli Makkah mun Allah ngarsakeun rusak wa yastakhlif ku Allah digantian min ba'dikum sabada parai harajan kami mayasa kumaha kersana Allah bae kama ansyakum min dzurriyyati qaumin akharin sakumaha Allah ngajadikeun tina turunan-turunan kaum manusia jeung baheula dilenyapkeun ku Gusti Allah hanya sabaraha pasangan nu diasupkeun ka perahu Kangjeng Nabi Nuh selain lenyap wabeh musnah cek Allah tuh tidak menutup kemungkinan masyarakat lamun geus bener-bener henteu nurut ka Kangjeng Nabi Muhammad kuari henteu nurut ka para kiai anu ngalanjutkeun perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad cek Gusti Allah aing mah maha sagala-galana dah sia ke zaman Kangjeng Nabi Nuh beakeun ku aing kabeh gas digantian tah kudu turunan nu milu di kapal Kangjeng Nabi Nuh bae sakitu atuh aing gampang jasa kuari si kupah bojong beak kabeh geus bongan madomplengan malulu Adidas segala Nike buku nyeri ya janu asli mah leuleus barang dipake waduh aing 5 lengkah ge borok aing suku ieu produksi bojong ya kajana Gusti Allah awas aing lenyapkeun sia ku aing nah ieu keur cerita kos kitu gampang tapi Allah mah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmat dedes jana dahar didinya lumayan diantep ku Gusti Allah contoh geus lo baca Gusti Allah kama ansya'akum min dzurriyyati qaumin akharin kos kitulah Allah maha segala-galana nu mantap teu dirusak kampung lamun Allah can ngutus rasul teu dirusak hiji daerah mun Allah teu ngutus wali-wali Allah alhamdulillah baheula di urang Hindu jol wali sanga datang mulai ti ditu Sunan Rahmat dilanjutkeun ku Raden Patah besar-besaran jadilah negara Islam dilanjutkeun deui di dieu ku Syekh Syarif Hidayatullah Banten ku Maulana Hasanuddin tidinya let ku hari jadi koski terus-terusan tapi pejuang-pejuang Islam teu eureun-eureun nyampaikeun risalah ngalanjutkeun risalah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurut bae aman teu nurut bae dirusak ku Gusti Allah cuman ngarusak na Gusti Allah saetik sebab Allah mah hanya nyontohan hungkul Allah maha kaya teu butuheun waktu dirusak bae ngan Allah Dzur Rahmah boga dedek jeung nyaah ka urang mudah-mudahan urang kabehan sanajan pinuh ku dosa sanajan urang pinuh ku salah mudah-mudahan dihujanan rahmat ku Gusti Allah sehingga dedeh jeung nyaha Allah dipinuhan ka urang kabehan sehingga urang bener-bener aya dina ridho Allah di barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.